Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binastain wa ala umuri dunya wadin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Urang lajengkeun deui dina video anu katilu. Dina bab anu katiluna nyaeta wajarijil kurba wajaril junubi, kata kudunyan kahadean kata tangga anu caket anu aya hubungan kabarayaan. Wajaril junubi jeung kata tangga anu jauh nyaeta anu teu aya hubungan kabarayaan. Hartina urang kudunyan kahalusan. Sedengkeun aljiranun salah satun ari ngaran tatangga teh eta aya 3. Pajarolahu salah satun hukukin mangka ari dina katatanggaan teh eta aya 3 pirang-pirang hak. Katatangga teh aya 3 pirang-pirang hak, diantarana hakul jironi kahiji hak katatanggaan, wahakul korobati jeung kadua hak kabarayaan, wahakul islami jeung katilu hak kaislaman. Tah eta nu kahiji. Tuluy anu ngabogaan 2 hak, hakul hukoni anu ngabogaan 2 hak nyaeta hakul jiwari, hak katatanggaan, wahakul islami jeung hak kaislaman. Hartina ngan saukur boga 2 hak, ngan saukur tatangga jeung saislam. Tuluy anu katilu nyaeta hakul jiwari, nyaeta hak katatanggaan hungkul, lain Islam lain dulur ngan saukur tatangga. Tah jadi dina hak teh hakul jironi teh pajarolahu salah satun hukukin aya 3 pirang-pirang hak. Anu kahiji nyaeta anu ngabogaan 3 hak, hak katatanggaan, hak kakarabatan jeung hak kaislaman. Tuluy wahukoni anu hak ngabogaan hak kadua nyaeta hak katatanggaan jeung hak kaislaman. Anu katilu mah ngan saukur tatangga nyaeta lain Islam lain karabat seperti non muslim tetapi tatangga urang. Tadi lebah dieu urang tetep kudu bisa ngabina hubungan anu hade. Ketika urang boga milik berbagi atanapi masak sadayana eta kudu kabagian, utamana anu caket. Ustad kan itu mah lain Islam, makana prioritaskeun anu Islam heula. Komo baraya mah anu ngabogaan 3 hak bieu. Bilah mana urang barang bere artos teh sakedik atawa teh masakan teh sakedik. Maka anu lebah dia anu paling diutamakeun anu ngabogaan 3 hak. Ada loba arek anu ngabogaan 3 hak, 2 hak, hiji hak eta sadayana kabagian teu masalah. Tapi bila mana urang boga milik teh saeutik atawa lamun dina dahareun teh mah sakedik, maka prioritaskeun anu ngabogaan 3 hak. Ta eta dina hakna katatanggaan. Urang lajengkeun deui kana ayatna. Anu tadi teh wajarijil junubi wajaril kurba wajarijil junubi wasahibil bil janbi jeung salajengna nyaeta nyeun kaalusan ka batur sagigireun. Saha batur sagigireun teh di lebah dieu nyaeta pamajikan. Sabab pamajikan mati mimiti susah senang eta ngabaturan. Ulah nepi ka kieu urang keur susah jeung pamajikan. Geus senang teh kalakas salaki teh neangan deui nu ngora. Mere kasenangan teh kanu ngora lain kanu kolot, harusna mah anu disenangkeun mah anu milu ripuh. Senangkeun eta. Sehingga si lamun geus disenangkeun
anu kolot teh. Artina di lebah dieu lalaki teh kudu mikir, salaki teh kudu mikir, batur anu sagigireun anu melaan ti nol, ti mimiti henteu boga nepi ka boga, tah lebah dieu anu kudu disenangkeun teh pamajikan, batur sagigireun teh pamajikan. Bisa oge sih batur-batur CS anu ngadukung ngarojong tah eta mah nomor 2 nomor 3 na. Kituna paling utama mah batur sagigireun di dieu anu kudu nyieun kalusan teh nyaeta pamajikan. Ku cara naon nya? Ku cara mere kabahagiaan, syukur-syukur dina usaha maju, dina loba harta senangkeun ku urang. Dalah lamun teu bisa nyenangkeun ku harta ge, senangkeun ku hatena. Ulah nepi ka ijideun, bendueun nu jadi pamajikan teh. Tuluy salajengna nyaeta wabni sabil jeung nu sok laleumpagan di jalan. Ibnu Sabil, hartina wabni sabil di dieu jalma-jalma anu laleumpagan dina rangka neangan kalusan, seperti anu nyajabaan jauh 80 kilo leuwih kari-kari beakeun ongkos. Tah ku urang nyieun kalusan, misalna aya beakeun ongkos dibere, ari urang boga mah bere memang kudu ditulungan, tapi dina rangka kalusan. Lamun kanu arek maksiat mah najan beakeun ongkos kumaha teu kudu ditulungan. Bisa jadi alasan dipake we teh kita teh pake meuli minuman, meuli itu, meuli ieu. Atawa ka budak-budak santri anu maralas santren, nyieun kalusan teh urang boga milik, boga rejeki, beas loba bere beas. Aya artos pasihan artos nambahan bekelna. Sabab kewajiban di hiji lembur ketika aya budak anu masantren teh sebenarnya mah sanes kewajiban orang tuana hungkul. Kahiji kewajiban orang tuana, kadua kewajiban dulur-dulurna, bahkan orang lembur eta ge boga kewajiban ngabantuna. Tanda-tanda ngadukung kana jalan kalusan. Komo dulurna mah penting pisan tah lebah dieu nyieun kalusan ka wabni sabil teh ka pirang-pirang anak jalan teh diantarana ka jalma anu beakeun ongkos dina beberangkatan dina jalan kalusan anu jauh, oge bisa oge jalma anu menimba ilmu neangan pangarti ilmu agama anu masantren beakeun bekel atawa teu beakeun bekel ge urang nambahan keur bekelna eta ka Cidalusna. Auma malakas aimanukum jeung salajengna nyaeta ka pirang-pirang abid jeung amah. Zaman baheula mungkin di Mesir, di Arab Saudi aya abid aya amah anu sok diperdeka-perdekakeun, tapi di Indonesia mah teu aya abid aya amah. Jadi di dieu urang sarupaningkeun, lain nyamarutkeun lain, tetapi hartina urang kudu nyieun kalusan teh ka anu sok marantuan di imah, ka pembantu ulah rasa maneh ka pembantu badega budak ke ka nini-nini ka kolot ge suntak-sentak curak-carek ngomong bahasa ngaran lain. Tetapi kurang kudu dihormati, walaupun manehanana ART pembantu tetapi manehna kolot, urang hormati ke kolotanana. Saskana janitah ge kudu hade, da dibayar ieu najan dibayar ge kudu make akhlak, make adab. Ulah rasa maneh ka pembantu, ulah rasa maneh ka babu sangeunahna marentah teh, sangeunahna nitah teh komo bari sasangor cucurak carek mah. Lain kitu tapi kudu nyieun kalusan. Tah lebah dieu hadirin, ieu bahasa ieu teh lain nyamarutkeun, lain disaumpamakeun, lain dianggap ART teh sebagai abid, sebagai amah, lain. Tetapi kulantaran dasar di Indonesia mah teu aya abid teu aya amah, maka hukum ieu teh tumibana ka dinya. Tujuanana tetep sok sanajan manehanana pembantu, sok sanajan manehanana ART atawa babu, tetep sebagai majikan, komo anakna majikan eta kudu menghormati ku kakolotanana.
ulah sangeunahna intina mah jadi kudu make akhlak make adab tah dilebah dieu hartina ngajelaskeun bahwasana urang teh kudu adab ka Allah ku cara ibadah jeung ulah ngamusyrikeun jeung adab-adab ka papada manusia. Innallaha la yuhibbu mukhtalan fakhura sanyanyana Allah teu mika cinta ka jalma anu gumede jeung muluhur hartina ka jalma bedogong ka Allah teu daekeun ibadah teu daekeun ngadoa bahkan ngamusyrikeun ka Allah eta ngabedegong ka papada jalma ka kolotna ka tatangana ka ditu ka dieu bahkan rasa maneh ka pembantuna tetapi kudu nyieun kaalusan ku akhlak bahkan boga mah ku barang bere kunaon wae nu penting bisa ngabantu atawa ngageunahkeun dirina. Jadi dina ayat ieu ngajelaskeun aya 2 ibadah hiji hablum minallah ibadah urang ka Allah kaduana hablum minannas nyaeta ka papada manusia hubungan urang ka Allah jeung hubungan urang ka papada manusia. Wallahu a'lam bishawab. Muga aya manfaatna. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.